Ling, gelo nak. Nyus cager. Eta nyaan tuh. Ya yang mau bobodohan bela. Masih si Iem. Hah? Si Iem kumaha tah? Ya angger we geuningan bela Nah, lah sapeda uing jadi dijual ku si Iem. yang lain aing daripada kaeran yang geus aing gegeloan. Malah sepeda uing dijual, bebeja teh ka emak. Oh, cenah sepeda sia dijual cenah. Duit ah. Hah? Duit tadi ah. Oh nya kasih iem tadi tuh aing gen teu dibere. Utang 50 sapeda 10 bulan can Nah, lunas. hutang mangke sore dianterin ka ditu nya. Kumaha nya? Eta sapeda uing kumaha sih? Sapeda mah eta mah urusan si iem. Nya, Berarti mah si Iem teh sakongkol. Gusti henteu bela henteu sakongkol. Ye. Naon? Awa duitna ge can dipenta. Oh, eta nimbra jeung hulu peda doang. Oh, hulu pada jeung naon deui sih? Dahulu jeung hulu pada ge di sawah mah ngeunah bela. Ya udah kepada hulu kanjut ya mah. Tidang sia mah. Ngeunah nya mah. Engke nya ke anu 50 mah ku mah dianterin ka ditu nya. Eta awin bingung anu si Iem digantian moal mantap digantian dah. Eta mah urusan maneh jeung si Iem. Nagihna ka si Iem ulah ka emak. Terus gitu kok besok kan ditagih ya. Kugoem aja si Iem teh sakongkol gegeloan. Hayu teh ku urang didoakeun gelonyaan. Hidang sia mah aing. Kolot-kolot kos Ya, gitu. denya kan bela aing mah gegelan oge pura-pura supaya si Iem Ya si Iem nyalahkeun ka uing. Duitnya dipake ku manehna tuh. Laku dijual enggeus. Ini kos gitu. Ya pamawana sia tuh dage. Sia kan harus tanggung jawab teh Baik hidang. terima kasih. Aing kikituan gegelon teh supaya si Iem teh aya di imah gitu. Ya Allah, hayat teh mah udah gelonyaan. Tah hidang sia mah. Wih, Amit. Ini teh nemen pisan aing balik capek. Aing boga duit kamari rek balanja nya. Aing meuli ieu soalnya aing panas dalam. Mana deui sih? Tapi nya meuli naon sih bararingung. Urang teh boga sabun mah oda. Meuli sabunnya sugan nya. Ameh ngabutruk pungutan ini oda. Teu boga minyak deui kejo goreng disangrai wae. Iya rek meuli paku ujung maku sungutan ini odak atau gandeng wae Ya aya kopi tapi duitnya teu mah ku masih ieu menang ngajuk teh nya. Mogok Ini masalah awas si Iem dah. Iem. Tuh. Iya panton tadi tutupan ari ngaladog teh ditutupan. Sanajan imah butut oge tutupan imah teh. Bising aya nu ngagotong eta gentong. Ini kuat hidang sorangan si Iem mah. Mangkat teh mangkat weh. Pantot teh ditutupan. Kalau ngaladog di wae. Boga duit da kamari. Ngajual sepeda. Masalah ayeuna teh keur babajong. Jelema beuki babajong. Kakolot mah teu inget acan. Batur mah tadi di sawah cenah boga anak parawan teh hidang sorangan. Kolot balik tandur teh cenah nyadiakeun kopi. Boh kalebokana. Diurutan. Batur mah. Ieu mah aing mah boro-boro boga anak ge pi andeleuna pisan. Indung teh unggal poe kudu ngacoblak ngacoblak. Balik capek oge ngacoblak ngacoblak. Arek iraha aing repehna sih. Masalah ayeuna kedeung ge pasti aing ngacoblak di wae ka bangusna. Buat cara rape da. Pojohun balik tandur capek. Ayeuna di imah capek kene wae. Masalah ieu teh tuh kumbaheun piring cadi gawean. Nyoso cadi gawean. Ngandelkeun wae kolot si ieu mah. Ampun tingan. Tuh nya bener we candi kumbahan eta.
ngandalkeun wae kot si ieu mah ampun teh kan. Bener we can dikumbahan itu. Jadi ngandalkeun wae kolot si ieu mah ampun teh. Ieu meni kuat hidung, meni kuat harer hidung cigana ieu ngagoreng sangu katutungan. Aing balik capek jadina teh ngandalkeun wae kolot si ieu mah. Kayaknya teh dicari kanan weh si ieu mah ampun teh kan. Aya sabun. Oh nu dagangna ye. Aing bayar mah sabun doang. Oh ieu nu dagangna. Mi Haji, yang geus teh sabun doang. Berapa barangnya sabun doang jauh-jauh. Ya heueuh, naon deui sih Ka urang mah balanja sok loba nya, belanja nu kieu doang neng. Nya butuhna oge sabun doang. Mah udah meloba kabutuhan. Kebutuhan naon sih? Geus aya butuhkeun ah. Ai tadi dinya naon di wadah. Ieu mah nalina naon ieu mah bedak. Bedak bohong meureun atuh bedak teh aya tadi di ditu. Nya, Bener tahu. Temi Haji buru-buru Oh udah bisa nyangan manten, coba orang lempang, jalan sawah. Entos belanjana. Entos. Sekarang hitungan atuh. Heeh. Sok apa nyandak deui naon deui nu teu acan. Geus Oh itu doang. Heeh. 10 ditambah 10 jadi 20. Terus gitu ngumpul. Oh meni pas matematika wae geuning. Oh nya meureun da ari Oke. sakolahan baheula mah kudu kitu, kudu apik ngitungna pan besing ka bawah, di kumaha haji ka ditu masih. Jadi kata, mana ngajuk ke sih? Atuh piraku hentong mah kada anjukan da, encan ngalarisan. Ya. Tinggal sakieu cisna mah deui. Oh kurang teh eta. Oh, ke kadidinya. Heeh. Atuh akhir kadieu mah turun nya. Geus banget ngaji teh. Hai nya. Mangga, atur nuhun. Alhamdulillah rezeki mati mana we, bari jeung nyokotan di warung tekan nyahuan ge lumayan jeung Nini Odah. Ya Am. Mana geus di mana? Nyantos balanja lah. Cuma 5 watas. Yo balanja ka ditu tuh ka Super Prindo. Gusti, pasti duit aing teh sapeda Nini Odah geus sagel oge sekongkol jeung Masia nya. Anu sekongkol ieu sapeda mah teh geus digadekeun. Bukan dia duitna sia. Nah kayak janji lagi bayar panen. Mana yang mau duit tuh? Mana mah kos kitu. Iya. Nu teu mah sapeda eueuh duit. Ini dibayar sih tuh lah sieun angin aku beras-beras teh ngomongna kita tangkang ngadaringkeun deui. Sia mah kos kitu wae gaya Emang elit duit ekonomi sakitu, sulit. ge. Oh geus sia mah bedegong wae. Gara-gara sia soalnya Nini Odah jadi stres. Tuh tadi Nini Odah ngomong ka aing teh cenah pura-pura ame si iem cenah teu galak we ka aing. Nya tuh udah sia dudukun wae. Nah, matak saya ulah-ulah pigeuleun we kolot sia iem. Geus anu pigeuleun. Ieu sia teh bedegong we hirup sia geus kolot tua bangka oge. Najis da aing mah Cek saha aing budak keneh. Lain mah sia teh ieu tobat sia teh geus kolot gede ge sia Iya, aing ngambung ngalayanan sia soalna aing ayeuna boga kadaharan. bedegong cuman jajan pagi semenang nganjuk aing ge nyaho. Teh nyakeun tuh kanu boga Alfa. Gaya we heueuh kos nu heueuh cek anu teh nyaho mah. Bang bae. Siriknya ngomongnya teu mampu. Dasar. Ya, Naon si Teis minulu lompatan naon? eta mana tas di mana? Ya terus balanja lah. Gusti, teng boga duit. Ya boga, emang Teis doang anu boga duit. Mana judes banget ditanya teh, mana emang. Emang gitu judes. Beli naon sih? Ya segala aya lah. Beli di mana ya? Jadi tuh di Parapatan. Lain orang mau HP, talangan. Mau HP sih mau HP obat nyamuk. Ya naon we atuh. Si Bang mau HP obat nyamuk kan di warung leutik we Lain terus eta geuning boga segala duit. belanja di toko nu gede dah ngerak. Ya, boga duit. Ya boga lah. Eta deui nya nyokot tanduran Nini Odah deui. Ento nyokotan duran naon sih asok fitnah wae dah. Oh nya biasa lagi kitu maneh mah. Sia ngomongkeun aing nya. Jadi GR banget Ya, eta. datang maneh. Yuk, Kilanak, GR banget. Manehna teh balanja teh pake duit sapeda anu ngajual aing eta teh. Bontong didenge Eta mah Naon? kompor gas. Pas gitu sia tadi aing Kompor amplos gas ya. hidup dong, Jeung didenge. mana cenah kieu yo. Didenge. Dengekeun.
Bela cenah, mama henteu kuna naon ieu mending gumelis banget sia mana ge sarua jeung maneh nanti kuna naon Ya, cenah emang mah. tuh Udah sia dudukun wae, mamawan ini odah kadukun. Oh nya aing mah kakunya indung Arek sia nyarindung wae bisi gelo. Nyelakakeun aing. Indung sia Ayo bisi eta jadi gelo. malik. Eta kumaha ya ngabayar nasi kasih bela. Oh, Ya mana tenang we ke panen oge ceblokan aing lega ieu lega Moal ceblokan mantap aing. kalunasan eta sapeda aing mah mahal. Kasih kalunasan. Udah gue sih aing hanjaka da aing lamun teu kitu mah teu nulungan mah odah mah aing moal daek deang ke mah nulungan indung sia. Kajian nasi barina. mah kasih ieu mah gitu geningan bager. Sebel aing da. Aing mah koret sia. Nya kona sia gablek salaki minjem duit we ka aing. Yo iis sarua aing ge boga salaki tapi salaki aing teu ngirim aing mah teu unjam-unjem ka sia da. Atau resot ayeuna we. Sia mah ngalongitkeun Pas wae are wae, sia deui tah. Anu kitu mah emang sia sih ieu anu kitu mah ieu si ieu. Ya kunaon mama nini odah kadukun. Ieu aing mah indung sia nyalindung wae tuh di dieu tuh bisi ke gelo. Baik ya lo oge tong segala Sia dibawa mah mata kadukun. bayaran ieu sapeda aing 1.150.000. Eta nini odah nyahoan teh iya mah ne boga Nyahoan aja Nyahoan. teh cenah. Tuh urusannya teh si ieu dan jeung emak. Emang sarwana emak jeung anak teh hidang kabeh ieu. Mama odah oge cenah kajeun, kayak oge cenah ceblokan ka aw. Gumelis banget. Lega ceblokan nanya. Cuma seblokan mana mah teh Ya ngabogaan lain sawah ieu ieu. mah odah geus nyahoan teh kunaon-kunaon lain berekeun di duitna. manehna mah ngahaja. Kurang butuh Yo, lah. duit nama pakai balanja lain butuh. Aing mah ieu mantak ieu henteu ieu sapeda jeung ngubaran indungna lain jeung pakai Eta mah balanja. diubaran ku aing dijampekeun. Emang siapa kitu wae dijampekeun ka saha? Dijampekeun tu ka banir. Oh nya sia eta mah. Odah teh kunaon-kunaon kamari ge ngomong kitu sebel aing. seiis aing mah sebel ka si ieu teh Pura-pura, Aing da. bawa ka ditu tuh ka dokter itu, dokter Cibendo. Tuh Henteu mah ada orang ngomong henteu balik ka sawah. ah. Sia mah ieu engke masih ulah kitu-kitu deui sia moal anu daek minjemkeun ka sia ieu mah. Eta bodoh teuing, eta mah Sia salah deui sia. sarwana sia mang menangkeun we si ieu. Salah sia kunaon indung Ya. aing dibawa-bawa ka Ya, dukun, sia. arek nyalakakeun aing. Ya, sia mah lain nuhunkeun, sia boga hutang, indung sia boga hutang. Kadieu gantian sia ah. Jorek janji lagi panen. Ya. Tapi nak kajian si Bella jadi terbuka sapeda. Kasihan lah. Oh, jadi panas aing boga sapeda teh. Pantes jelema mah eueuh nu bener lah cek aing mah da. Si Iis tampangna cicingan, si ieu mah komot. Hatena mah panas we ka aing najis. Lagi kos kitu nya. Jelema teh judes wae ka sasaha oge nya. Dengekeun pertama aing teh karunya ka manehna teh. Ieu na si sapeda batur ku sia diinjem tapi aya bungana si aya. Judes banget boga sapeda Sepedana ku aing dijual oge murah mareh. Eta tapi na kumaha mah ngagantian. Tenang ah, moal mantap men tapang bayarkeun ka teh Ya moal sih. Ih, dasar aing mah lu karunya ka manehna teh kasih Bella karunya kasih yang karunya. Ulah mata. Anissa rapi banget temenang duit apa ieu mah. Asa heula ah bobok. Capek nangungkul enggak apa teh ya Allah. Kamari hungkul tah usum pakulian mah usum tandur. Menang loba oge alhamdulillah eta pake ngulikeun ka cumponan. Ayeuna mulai sepi wae. Ya Allah, capek hungkul. Sugan kaharepna mah rame deui ah. Anu telepon sasi. Si Asep. Halo. Waalaikumsalam. Naon Jang? Alhamdulillahirabbil alamin tos lulus mah. Sing babarinya kaharepna neangan pagawean naon sing bisa mantuan ibunya Jangnya. Iraha tuwihna ayo diantos ku ibunya. Oh nya Jangnya. Eta aya nya sakene teh si duit teh jeung uih lembur. Amun bisi ngawe ke transfer. Oh syukur aya mah. Ayo atuh geura uih ka urang syukuran nya Jangnya. Ayo diantos ku ibu. Ayo. Waalaikumsalam. Abah Haji Naon, telepon ya? saya eta transferan gitu. Bujang urang iya, alhamdulillah lulus wisuda ya. Ira si rek adieu deui Bu Haji. Kayak cenah rek dijadwalkeun heula waktuna. Cenah ka dia tuh. Ada bogo dehana. Yang amprok urang Bu Haji. Pasti si iem tas balanja. Nya heula emang Bu Haji doang boga duit teh ah. Ya kayeuna iem ka Bu Haji rek mayar iem geus pake eta Iya Bu belanjaan. Haji ulah sok nanyakeun di umum.
kayaknya dibayar. Ayo nama we jelema ya, mumpung we jelema hayu rek mayar mah. Kita tetangga ngadengin orang boga hutang ka Bu Haji teu mayar-mayar. Pan era. Nu era mah beungeut lain bool. Nyamannya boal, ieu da boal ditutupan beungeut akan henteu. Teu Bu Haji kenal si Duke di dieu. Mogok, aya telepon pisan ti si Asep, bebeja lulus, senang geus wisuda. Mogok Bu Haji. Itu coba eta tasna ge bermerek dehan. Yam kajen dibayar tas we yam. Bung ieu mah tos lagi meuli di Amerika. Gusti eta boga duit di mana? Ya ayolah ngaranna jelema hirupnya pasti aya rejekian we Bu Haji. Nu paeh ge aya rejekian. Ayo atuh ka Bu Haji setoran iyam. Yang engke lah panen. Halus. Ke panen ge dibayaran Bu Haji tenang we. Cigana kieu teh aya maya paribahasa budak ayeuna teh ih. Naon? Gaya elit ekonomi sulit. Piraku Bu Haji Bu Haji mah bisa wae Ya, ka batur teh. Ayeuna we indung kukulit tandur anak gayana selangit komo eta tas nang meuli ti Amerika. Bu Haji nu loba duit naga meuli tas 35.000. Nya Bu Haji mah jelema medit lah. Atuh kita nang mulung lain nang meuli ieu Nang meuli yam nu 103 teh. Ya keun bae Bu Haji indungna tukang tandur ge nu penting mah anakna bergaya dong. Ya karunya yam kolot maneh teh geus kolot eueuh tanagaan. Bere atuh Bu Haji urang. Oh nyalain bereun mana sing mikir ngurakena tenaga gede neangan pagawean nu benar. Nya ya ge. Yo mah kolot pagawean hese Bu Haji. Kolot ceblok-ceblok di sawah we geus kolot. Kunaon Bu Haji eta? Kunaon Itu tinggalin na Bella. Coba Yo, belanjaan sakeresek. Yo, itu menang ngajual sepeda uwi Bu Haji lamun hayang nyaho mah tah. Nges Bella bawa Sembarangan ta. wae. Kok Bella cina tasna made in Amerika Bella. Cuma menang pamer si Iis oge. Yo urang mah bermerek kabeh Bu Haji. Bu Haji Gede teh nge gimana nama. Haji Bu Haji yo saya sepeda uwi dilobakkeun duit tadi manehna. Gus beak. Itu Abek dah dibelanjakeun ta si Bella karinya toren Bella siap bejakeun ka kuat. ada Asia. Mau orang nyahoan, nu penting bere mie 2 ge daekeun. Amit-amit kira coba bayar hutang. Panen geus ulah ngomong atuh batur nyarahoan Bar gregeteun tungtungan nama. Dasar haji-haji ge tuh kibat ngomong. Ah kitu wae Bu Haji mah ngomongkeun si ieu we ka uing. Tempo we engke lamun boga masalah jeung uing alus-alus Bella si ieu. geudang naha. Mane ayeuna memang meunangkeun we si ieu tempo boga masalah curhat. Nya kesel tuh dage. Nyanggeus kesel mah pendem ku sorangan. Eta mana rek kajaba naon coba eta sapeda dijual Panyakan ke bae Siam. engke. Salaki urang ge ngiriman boga duit emang Bu Haji doang nu loba duitna. Duh, mending euy loba Panyaho Bu duitna. Haji mana naon mang meunangkeun si ieu, mana naon mang meunangkeun si ieu. Ya, lain mang menangkeun si ieu mah Bella mang menangkeun soten ka Nini Oda. Naon ulah coba tabak ah. Set meni judes banget ampun Gusti paralun. Bella sia teh minemen banget ka aing. Aing esok mang menangkeun soten da ka Nini Oda lain ka si iem. Ka si iem mah rek nanaonan ko jelema ko situ kudu didukung. Ay Nini Oda pan geus kolot. Karunya pan. Ay si iem mah jor-jor bodo amat rek kumaha ge. Sebelah kasih Bella ngaku goreng we aing kongwal jelema. Hayo we. Ini Oda diajakan ka dukun, mending dukun jitu mah. Cager henteu, untungna mah kan jadi stres, ku aing saperahna dijual, jual mah mentak digentian ieu. Ieu geus burit kieu si iem can balik keneh wae, ampun teh ngan. Ka mana ngaladogna meureunang. Itu asal boga duit ge. Mana ieu buruan mekuat pabalata. Kolot-kolot keneh we nu sasapu, ngumbah piring, nu nyeuseuh, gawena naon meureun budak teh. Kurang si emak, guguru tuae. Terus di mana sih ya? Tas balanja, ka toko gede. Buah bajong wae. Ari boga duit. Ari boga duit, buah bajong wae sia mah. Popoje teu gablek duit, Mak. Tuh hidang. Meuli naon eta? Ya, sarimi jeung emak ya. Sarimi ka beuki emak. Boga duit, bolikeun sarimi. Chicken atau yam chicken ya. Mahal sarimi nisin. Hidang dibolikeun sarimi. Hayang naon sih, Mak? Aing teh hayang dahar nu ngeunah. Hayang dahar nu ngeunah aing teh yeun. Ulah jeung sarimi wae. Muncit bayawak.
ngeunah. Hidang muncik bayawa. Aing hayang cikan ya, balikan cikan atau hari sia boga duit mah. Awa duit geus beak pakai belanja. Tuh tadi si Bella nagih. Nagih naon? Nya nagih duit sepeda meureun kamari. Nyekeun bae, hayo we. Emak tuh ge diajakan ka dukun jitu henteu tungtung nama. Nya tadi Soalnya kan mas stresan. nya tadi aing hayang ngubaran sia supaya sia cager. Nya winget tong kudu diubaran mate kayak cager sorangan. Yo dengekeun itu mang salam dijampekeun ka kaleng etek. Geuningan cager itu nu gelo jadi cager ayeuna mah. Gini winget cager-cager. Nya sia mah geus kebal meureunan. Nah, juri kayak gisionon menurut mak. Kudu dikumahakeun meureun sia diubaran kudu ka mana ieu? Kudu diubaran kayak eling sorangan. Emang wing kunaon sih mate? Pira ku aing kudu ka Gunung Hejo ka ditu tapa. Ya temerek muja meureun mate ah. Geus gerang ejo ka ditu. Udah kecebrak wae sari mingis dibere eta 2 berarti nyu ya aya sabun Nyese na yang kadi tuh nyese nah nyese ya lamun kalau tandur teh nyese peperen di imah lamun geus di imah geus peren karak siarek moal ado oge seug teuing haroream tuh dak emak wing teh haroream capek boro-boro nyese sia mah kitu nah hungkul hoream udah oke jam 11 ya heueuh okos nu beunghar wae sia mah nah kitu nu beunghar wae nu hudang jam 11 teh nu teu boga oge nya kajeun hudang jam 11 mah mak dengekeun ya ari nu beunghar mah ieu hudang beurang oge masih loba duitna ari nu malarat hudang beurang siarek boga naon yang teu boga naon mah ka dia dinya makin malarat meureunang sia hudang wae beurang mah nya hudang isuk oge da gawe mak ngagawe naon sih ya mentak neangan ka ditu gawe tuh tatangga ge loba anu ngabutuhkeun nyese aya kelongon urang lah lecet kuli nyusuh mah itu mah lulus ya mah so beunghar pisan teu nyaho mah imah ge arek gubur-gubur acan bisa menak mandi udang lagi maghrib aing teh kudu ngacoblak we bener we aing teh kudu ngacoblak ampun teh baju urang teh dipoek-poekeun ari sia mangglo ka aing mangglo ka aing sia poek-poekeun nya mah si yo dengekeun sia gawe naon di imah tak naon sia moe-moekeun sorangan Mami nemen banget baju wing tadi poek-poekeun. Jadina teh ngandelkeun wae kolot nu balik capek teh hidang. Teh baju mahal, Mak. Nyetakna ku sia poek-poekan sabuat sia mantok ngaladong. Ya tadi teu ari. Ya wing teh ka toko teh jauh lempang kos nu burung. Emang sia ka toko mana sih? Toko emas, nya toko anu di ditu tuh, nu di sisi jalan raya teh ya. Ini gaya banget segala ka toko-toko. Ka toko ge meulina sarimi teh hidang. Yang beli naon sih? Yang beli naon we? Di toko kan loba kadaharan. Jeung sabun. Mama meni nemen banget ka anak teh. Itu beli kopi-kopi acan meureun Beli aya kopi pahit. Hidung dibere kopi pahit. Makan begina kopi pahit. Emang aing karuhun. Terus ayeuna gerang ngejo ka ditu. Nya ngejo na sia ka ditu. Mung roream hayang mandi. Ogoan pisan aing boga sia teh. Ogoan pisan sia. Oh, nya kudu ngogoan ka saha deui. Lain ka emak da anakna. Ari mah kumaha pikirana sih. Yang buru-buru sia kawin dayem. Lah, sanu daekeun ngawin uing, Mak. geus pararusing. Sugana sia kawin geus aya nu ngaresikoan, aya nu nguruskeun. Jodohkeun atuh ku emak. Ku aing dijodohkan ka tukang rongsok embung sia mah. Ya embung lah. Ngajodohkeun teh kanu ieu atuh nu rada beuntaang. Teu hideung tukang rongsok ieu lamun sukses mah sia teh kabeuli nanaon oge ya. Ulah ngarendahkeun tukang rongsok. Uing mah hayang anu pejabat. Pejabat naon? Pejabat naon we? Hideung hayangna teh kanu agreng wae sia mah nanaon teh. Oh, ame uing senang kan emak ge senang. Pejabat ge moal tentu sukses. Ya sukses lah, nu sukses mah. Kemun uing kawin jeung nu beunghar kayak imah ieu dijual mah. Dijieun gedong. Ya terus aing kumaha ieu aing? Nama jadi pembantu lah. Hidang sia mah. Nemen ngilu jeung anak ngerakun. Gitu. Nanggus daripada halu wae gerang ngejo Ngejo sia na, tangna ngejo. Korea mah jaba gasna beak. Ini teh wae kolot. Kolot balik capek naonan. Gas beak deui oge, suluh eueuh. Emang ya bedakeun gas beak, beas beak, dengan sangu beak, cengek beak. Jangan usah sebutan bararea. Ya kamari di haji engkok 2 poeun, aturan mah ayeuna ya dibayar teh
Ku siap geus tipe heulaan. Geus ngomong deui we eta. Terido di darku anak. Terido aing nu capek sia nu ngadaha. Jadi hitungan banget jeung anak oge mama. Naon hitungan aing teh kurang kumaha Ya ya. hitungan ayeuna baju teu dipoe-poekeun anak eueuh. Terus yang ngandelkeun aing gitu. Nya heuh ngandalkeun sade perlu ngandalkeun tetangga cenah moekeun baju. Ah mah teh kumaha pikiranna sih. Ya terus sia gawe naon sih ha? Nya wing liar lah, sugane menangkeun bos. Tegen boga duit mah mage dibelikeun sarimi 2. Bang sarimi 2, ladang tandur ge kabeuli ku aing. Ya hayang naon sih? Hayang daging kebo mah mal kabeuli daging kebo mahal. Aing mah tuh hayang daging kebo, aing mah jeung teri oge jalan aing mah ya. Jeung teri ge jalan aing mah. Cenah hayang chicken. Nyawa sekali-kali mah jeung chicken aing hayang jeung chicken. Itu tuh hayam pae, hayam kagencet kumaha goreng. Goblok teh sia. Hidang. Terus orang mandi ah. Itu Kumaha sabun oge lu? eueuh geuning mah. Naon wae tah. Rek aku batok ka mana si batok? Nya batok eta di dinya batok teh hidang. Kumaha disumputkeun masalah. Nah naon aing nyumputkeun batok teh hidang. Mah di mana si batok? Cai eueuhan deui ge, wing rek mandi. Ulah ku sumut doang teangan ku bolor sia. Masa kalian tuh pangalakeun cai, Mak? Ngalah cai di mana? Di mana we asal luar diragasi besing atel. Ah, Hurungkeun cai, hurungkeun bisa tadi ge aing geus mandi. hurung mate. Hurungkeun. Sadiana ge rusak. Oh. Tingali gerak ge. Geus ulah recek we nyerahkeun ku tatangga. Ya mah nu recet wae. Geus arek mandi mah mandi ya, ulah sok Caina eueuh, Mak. ulah sok recek aing mah mandi kali. Ngapa ngalakeun cai? Ah, Digentong aya keneh digentong. muah di gentong lebat titinggian. Ya geus tong mandi. Ah, Nya hayang mandi. tadi tuh nyerahkeun ku tatangga. Muah mah ngalah cai ah. Sia digandeng. Mama kitu wae ah. Jadina teh recek wae nyerahkeun atuh ku tatangga. Asal Mak, asal burit recek, asal burit recek. Udah tuh Mak, konslet, caina eueuhan. Mandi kadinya mandi Oh, Gusti. caina Mak. Sieu teh we diguyuran. Ah, bu caina ieu ah, cai digentong teu mahi, tibang mahi jeung isang doang. Adik. Kamana sih Mak? Ah, Mandi ka walungan tuh. nya embung kitu baya mandi di walungan ah. Hidung banget. Naon teh kolot teh kudu awok-awongan supaya tetangga nyaho. Nggak usah mau mandi ah. Nya geus kadinya tong mandi. Udah tibang sinang ngalah cai dia bung wae. Asal di imah recek. Itu nyerahkeun sia ku tetangga. Ah, mau terus mandina ah. Gusti tinggal. Di sebelum ari sia ku aja kayak dibatuk sia. Hah? Mama ah. Hidang banget. Mandi kadinya. Oh, caina Mak. Cicing. Mak yang minta kalau karena Mak. Mak. Kaget dengan uing Mak. Kaget. Ah, Mama. Amit aya budak kos gitu. Geus ah, kagencet. Geus aing capek yeum ah. Yang capek mah, mangkat kali itu ah. Kembali ka dieu ah. Ditulakan kantona ge. Jadina teh nu stres teh si Iem. Lain Aing. Mah pokona mah ayeuna sarena dihandap jeung bat nyamuk. Gusti teh nya sieun kuat nemen pisan ka aing iya. Mas sare di luar ayeuna mah tah. Kuat nemen pisan si Iem ka Nah, kolot. sakalian jeung nyamuk. Gusti. Ari sia hidang teh si Iem meni kuat di bawaan kieu. Kade deui ah. Mentak aing mah teu betah di imah teh kieu. Capek. Pasea we jeung si Iem. Hayang teh aing di imah teh teu pasea kitu. Kos batu raragem geuning jeung anak teh. Ieu mah pasea wae. Unggal sore recok, unggal sore recok. Biasa kotak-kotak gitu nya. Action.
Hai buru-buru mah ada besing neangan manten, jaba orang Lempang, jauh banget. Ih, balanja sakieu doang. Heeh. Jauh-jauh ti Cipondo, ti Karawang. Batur mah tadi di sawah cenah boga anak parawan teh hidang sorangan. Kolot balik tandur teh cenah. Mana mah kos gitu. Iya. Nutur mah sapeda eueuh duit. Jadi dibayar situ lah sieun angin aku beras-beras teh ngomongna ake tatangkang ngadaringkeun deui Sia mah kos gitu wae gaya Emang elit duit ekonomi sakitu sulit. ge. Oh geus sia mah bedegong wae. Gara-gara sia soalnya ini udah jadi stres. Tuh tadi ini odah ngomong ke aing teh cenah pura-pura ame si iem cenah teu galak we ka aing. Nya tuh udah sia dudukun wae. Ya mata sia ulah-ulah. Si anjing.